Alhamdulillah ya Allah. Puasa geus beres, lebaran kemarin teh. Eno urang mah arek buka deui. Aing mah boborot kamari urang. Yo, meuli baju si Kenur, baju urang. Enak kudu giat deui urang teh dagang. Pasar heula kitu nya. Tapi teu beunang teuing teh pasar teh. Anu kamari bare ya. Teu beunang nya pasar heula. Duit hasil THR hungkul aing teh. Ayo ojek kitunya ayeuna nya. Nih, aya teh dagang urang teh lebar. Ayo dagang. Sieun eueuh ojek ka pasarna. Tanggal mudah-mudahan we aya atuh. La haula. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Nih nya, anakan wae cenah Kristina Agung. Itu ojek teh nya. Umi, punten. Ce Sarti, bade ka mana ece? Iya, bade ka pasar deui. Itu kan CF kamari ditambutan ku Umi. Jadi abi teh kada ka pasar deui ngamodalnya lira. Oh, bade jualan deui, bade buka deui. Alhamdulillah atuh ece, tah kitu atuh Umi teh ngantosan ece buka ya supados Umi teh tiasa nyandakan deui kitu tah. Ini teh rubah-rubah na Umi meuni kali-kali memeser ka abdi teh tong nyanakan wae atuh. Kan keur kieu tinggal dengan CF modal kumaha abi. Kedah eta ngagolangkeun artosna hese. Anggar abi teh moal ka pasar teh ngaluaran wae artos abi anu pribados. Percanten ka ece itil mah ieu da seueur artosna oge kitu tah. Heeh. Amin Umi, hatur nuhun pidoa nanya Uminya mangga Umi di kanton heula kabujeng siang. Assalamualaikum. Oh nya waalaikumsalam. Sok ece balanjana cing seueur nya. Ih, alhamdulillah Ce Sarti dagang deui, kita jualan deui. Umi tiasa nyanakan deui atuh. Lautan kasih sayang pada setiap insan. Tuh geningannya. Alhamdulillah ya ditinggalkeun mudik teh. Tuh, tos arageung si tomat-tomat teh, Gusti. Masya Allah ya maeng. Aduh. Engke bari di pager bere aya anu ieu nu mau. Seueur nu mau di dieu mah tuh Teu sia-sianya cece ieu nyeboran tiap hari. Alhamdulillah di kamari teh hujan. Alhamdulillah pisan. Panen. Kayak dijual ka Cik Iis tuh kan. Wena kasih gelis ini kepanggil si eta lebaran ka mana nya? Mudik teh mun itu ka tanggal heula. Aya masih gelis tanya sebalik cat. Tete gelis. Naon? Kunaon maneh? Zaman aja mah duit kitu sia teh ni. Yang teu geulis banget maneh mah ngaranna we hungkul geulis teh.
Atuh meni kumaha abi we atuh cece meni repot sewot ya. Empek teh teuing sia teh geulis dan camada-camada rek balik ka aing oge ya. Nih asa teh mangrugikeun aing mah. Nih kunaon atuh aing geulis teh meni kuatkeun ka jamadud monyong we. Duka kece ah. Nyeri hate keneh hadna ku cece. Jadi hati ku naon sih? Si hati ku naon, jadi hati ku naon. Nyeri hate ce abi mah. Ku naon. Aku naon. Si hati. Nyeri hate we abi mah tuh. Ku cece. Nah, aing urang jeung salah naon ieu maneh. Teu bageurna aing. Matakan abi mah nya alim ya alim. Lebaran ieu katen cece teh alim. Nih seunggah sudi pisan sudi dunia akhirat yeuh nih di ujung rambut dugikeun ka ujung kaki alim abdi mah nyuhunkeun di hampura ka ece Paduwe teuing sia teh teu ka imah aing oge ieu. Ame awet hakaneun urang. Satenya ku naon aing maneh? nya pikir we atuh cece nih Naon masalah artos teh ya, teh panggilan tamut. Da alim atuh sia teh jang naon maneh dukun bapana. ce ya abdi teh nuju priyogi pisan KPP pisan da ku abdi ge dibayar ce Dibakun. Sami abi oge sia teh kenuju priyogi bade lebaran mah segala diange, nuju diange, bade diange. Sia teh meni jaman dulu teh dibere teh angor. teu pira 200.000 teu Nyebutkan teh pira cenah sia teh hese kan maneh teh boga kan 200.000. Wah, ngomongkeun teh pira cenah. nya nuju sepi we eta mah atuh suami abdi. Lah mata kan tong kadukun wae sia teh salaki teh sok dalan gawe nu lain. Kun aing kunaon we atuh geus lebaran lagi sia teh atuh. Ange acuk ieu halus. Ini sebela. Gitu. Kamana jadi heula? Hai kan di sartil. Bade naon da atos, abi mah atos yo. Nah, atuh aing mah aing teu. Korean. Badannya Nyeri hate keneh. Hayu atuh kan di sartil yang rusak. Alim ah. Alim. Asup, kayak itu asup. Rumaos salatil mah geulis rek gaduh rek boga salaki anyar asih mun parek sartil gaduh salaki ageng henteu alit henteu asih hidup memang papasangan tos diatur ku pangeran sugan menang jodoh deh matak awet tambah masket matak awet tambah masket hah ngomong kemarin oke geningan aing ukur sabaraha tahun 1 tahun 2 bulan amin baik mudah-mudahan ya Allah paparinan abi jodoh deui nu anyar nu enggal eta mah anu satya salamina apa nama ya Allah abi berdoa mudah-mudahan dari caroge dan nyage abi teh kieu-kieu teh hoyong atuh gaduh caroge baru jangan ngurus si bencenur karunya kurang kasih sayang ieu non seorang bapak udah haram jadah pisan eta tah bapak si kenur mah da nyeuna we hagat nyeun si kenur aya lagu borojo ditinggalkeun koplok teuing sia paket mah ku aing moal dibere ngadangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akang meuni tanginas pisan karek oge beres lebaran. Mohon ce. Tos 5 hari kan ya teh. Kumaha? Naon da suga teh saminggu geus lebaran we nagihna. Beki geulis we si Ece ah. Kaneng sakang. Baheula ke geulis. Bade ngasupan. Sabaraha? Eta mah sabaraha we tuh ce. Enggak pisan enggak. Apa tuh? Beki geulis we nya.
Jana anak hiji. Aing mah nih bararosan nih di imah teh. Nih ulin-ulin ka mana? Wah kaneun deui ieu teh. Yang kanaon kitu tah. Hisar teh bogaeun kakaren kitunya. Ajaran gitu kasih sartil. Ani hidup menta aing mah. Sartil lah. Yo. Nah, tuliskan. Nah 2.000 cek. Ngomong pilih sabaraha wae cenah. Atuh minimal 10. Anggeut asup tuliskan penting mah mayar we urang mah lancar. Nyoyos ketang cek ame sering ka deuna. Nu ada cek. Sebelah di urang teh. Nah karya sabaraha deui na me oge ieu 2. Bukan tuliskan. Kan sadayana teh 380. Berarti tinggal 378.000 deui. Nya dituliskan pasti. Nu nya cenah nya. Sami-sami. Bantai. Ayo di kantor heula. Encu ka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ka itu. Kudu aya we. Asup cuk, asup ka itu. Ih, ai ceuceu meuni kunaon atuh? Meuni repot. Ka meni asal teh meni mangriweukeun sia meni pernah diajak kalbak oge. Da alim atuh. Gitu we ceuceu nyalira. Sok atuh di dila. Dia, urang minta hampura. Urang naon atuh ceu? Bade minta hampura sia teh. Mesti nyebedut wae, ieu kerudungna saekeun heula. Atuh. Riweuh. Da riba atuh kun piung teh meuni. Sok dieu dia. Ini mana sih Nur nih katanya di sini cenah kata wa itu tapi gak ada. Wah nih si Nur mana nih? Nur. Naon? Nur nih bosi nyariin. Nirek naon yang abi? Nur mau nih mame jeung si Ina umum manena oge tadi diajak abi teh kalebak. Ada we. Lagi modal bosinya. Nah atuh modal wae. Ini ada manusia bos itu teh. Ini we abi teh ka dieu. Udah tinggi. Di mana nih? Abi nih hayang ka imah heula can tuang. Iya, punya ini. Nanti dikasih satu. Bener sia. Ayo tuh. Gitu tuh nya. Ayo. Pel. Naon? Ini cinggorowok. Ini harapan oge sia teh ah. Sahan dia. Dia aing deuleu eta aya laki ka dieu sia teh. Eta tukang paket. Karara teh aing mah. Dicape di ditu. Di tongol ka dieu, di luhur. Pasti manten. Jadi imah. Oh, jalan mana mana bieu? Bieu we ngagalacang ka hanap gitu, di luhur. Eta tukang paket bieu mah. Oh. Nagih eta aja. Oh eta one teh. Naon? Sia ini cik aing oge jadikeun. Eta sia tangan sok riweuh nih asal teh gameng ieu mesti pajarkeun heueuh nih. Bae Tukang paket bieu nagih artos kan aing nganyuk acuk si sakola da. Nganyuk acuk si kenur aing teh. Terus diangge ka mana bala teh ladang nganyuk. Wah, tapi meuni jikeun blengah-blengeh kitu sia teh. Belengah-belengeh kumaha? Heuh mun belengah-belengeh beda atoheun ku aing dibayar bieu. Oh, gitunya. Heeh. Ini anggap besok hareboh. Siapa? Dah. Aneh teh si kucu. Da cek si kucu sia teh. Asal teh memang rebuk manghebohkeun. Bae urang mah adu. Mane gelanangan di salaki syarat teh tinggalkeun duit itu mah. Nih mau ngatu sia teh nih kitu-kitu ge urang mah ganteng salakieuna. Dah pada teman tau gua salaki mane. Nih bae atuh keur gawe sia teh. Gandeng tong ngomong-ngomong kabogoh eta non ujang salaki-salaki sia teh. Padahal mah aing ngadukung pisan sia mane boga salaki ieu mane hungkul ieu nu janda di dieu. Heuh sia teh mane ngadukung aing trauma
sia teh Yo, sieun. sia teh dek nepi ka iraha trauma sia teh nih Sampai- sia teh karunya kaliang Yang non Asia. eta yang guha sia teh nih candi longok kuatir sia teh nih kuleungeun we sia mari colok. Iraha sia. Oh. Ngagabah nyarios teh sia. Urang teh hayang, urang teh hate mah hayang. Heuh saat itu jadi. Ngan heula atuh. Oh. Hayang urang teh ieu hate mah. Urang teh masih kayak trauma sieun kos anu geus enggeus. Ah, nih nepi ka iraha sia teh trauma nih bae we nu geus mah geus we boa sia teh da ngaranjel mama dan teu sarua kabeh sia teh. Aing mah sok sieun kieu Asia enak hiji bapak hiji anak sudi aing mah. Moal atuh Aya sia anu teh. hayang satia salilana. Moal sugan bejeng eta mah sia teh ye jujur satia ye. Heeh, meureunnan. Bae we sia teh jadikeun ye. Ini lumayan. Kumaha eta Bae atuh hajat gede di dia hajat gede. Ganeng si hajat gede di mana Bae aing mah tuh. kan urang tukang masak nih hajat bae aing mah gratis ye keur sia ye keur BSP. Bunga ganeng. Kata mending kawin-kawin geus kolot aing teh. Ini pupurna terus si bencenur tare gede aing nang dek tare ngawinkeun aing teh. Kewe masakna di si kenur kawin. Sia nih nanggap dangdut ieu nih. Abela Sok, bos mau ngopi lah iya. Bismillah, bakal abi pangalobanas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung si Nur nih, bosun ah. Iya tuh. Oh, iya tip iya. Nangap dangdut sia teh nama pantas aing mah atuh. Nini namanya meureunnan. Bae atuh resep sia teh engke aing joget ieu mah khusus jang maneh ieu joget aing mah joget we. Mahan maka hayang maneh we khusus yang aing sia teh. Ah. Ieu teh mah salah pikiran kawin orang kadeui. Pil. Boga kakaren teh sia. Kasaren kan mana ge gablek atuh. Aing nya teh nyieun naon. Aing mah. Ya naon wae di imah Aisyah salaki gawe teu balik-balik mah teu nyeuna naon. Nastar ledis aing mah nih si Siti da ngahakes wae. Aja tuh kalau mau obat. Gua boga teh ka dieu sia teh nih. Da mah aing teh bang peng. Heuh atuh sugan we atuh pan urang teh ngahajak ka dieu teh. Kali atuh malikna meuni nageulis cuma atuh meuni. Siap nih. Siga budak wae meuni. Minta ampura atunya. Kayak di pasihan tahun hareup ku abinya 200.000 kan? Tos teh butuh ayeuna mah cece sugan we atuh ayeuna teh bulan Sawal ieu suami abdi seur enjobna seur anu datang anu dongkap anu titirah ka suami abdi ieu akan suami abdi mah dukun ieu. Saya tahu nelangan nu gawe nu lain saya tahu. Heeh atuh hampurannya. Heeh. Bae cuma geulis atuh. Ih rambutna kaluar cek. Tuh. Nya berhubung cece mah nya baik hati dan tidak sombong. Nya atuh kendah nih ciga budak wae. Sabenerna namanya da Allah oge nya Maha Pengampun gitu tah. Tapi da cece teh sanes Allah gitu tah. Tapi sok cece nyuhunkeun dihapunteun nya ka cece gelungnya gelungna semakin tinggi jika keong racunnya bagus nu agung. Kan dia tuh beas lebaran atuh ieu. Semakin tinggi. Jadi antena semakin tinggi lagi. Ya teh moal Kamana? ngarujak tuh si Satil. Nih alim nuju ieu repot kene abina oge. Ya naon sibuk naon atuh? Name Uwi. Oh. Name Uwi. Oh, Uwi mudik teh di bola. Nya. Oh, namun di lami. Nya kan saminggon di ditu. Macet teh. Macet alhamdulillah ditanyakan bolang cece eta nu di wetana deui deket Sihong. Heeh. Didinya ya Allah macet pisan. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi cece gelis. Aya cucu oge. Gelis. Abdi teh payunnya. Kemana? Hilap nuju nyangu abi teh.
Ih, Ya, asal abi oge ti payun ah. cicing we eta Alim. rencana. Alim, Rencana. layu. Cek. Bade ka mana? Nah, Umi ditinggalkeun. Ih, borok bade silaturahim Umi teh. Kemana nya? Katen Ci Iis ah. Bora atuh sia teh ah nih. Nah, atuh. Ieu sia can buka. Karek balik di pasar aing teh. Oh nu lain. Meni sarua sia teh ieu mah. Ini saya tak hungkul. Kita buka enggak? Encan aing karek balik di pasar. Karek balik. Oh kan balik mana? Paling isuk mun bukana. Aku salah. Ulah mereka berangan sia teh tinggal uhun ka pasar jam 8. Lebal ya kayak gitu buka wae mah. Heeh, atuh da teh lain kunaon capek pisan meni ieu aing teh mamayu sare. Heunya benernya. Ayeuna teh keur balas dendam kieu tahnya. Heeh, aing udah jam 2 udang teh moal subuh. Ayeuna sawah ya ku urang jam 8 udang teh bae paduy teh seuseun make deui. Di ceos ngeunah jigana heuh. Kan sama am sok kariweukeun ah. Ini Terus kan kitu atuh ah. Ku cucan ae kadinya. Mungkin bukan nih modal satu doa. Tuh lah ngomong teh sama eta mau dikene. Banget balik ayo nama. Orang mas laki teh. Kamu nih. Kamu nih. Encan kemari kan ke cenah poe naon atuh balik na oge cenah hayang lila di itu. Dan jeung anak nama samisa. Tapi ini tadi aya anakna sia teh. Misa anak nama ka bapana kan beda bapak lain. Oh. Eta dua anak teh kan beda bapak. Oh, gitu. Anu hiji mah nanti nu baheula. Heeh. Anu hiji di nu anyar ayeuna. Heeh. Kan dua budak apa sih eta teh? Heeh. Tuh ada ngopi sia teh. Tong era-era. Era teh geus bentet aing mah. Bosan. Oke wae nih. Mana boga tuh mawa ka dieu sia teh. Aing teu gablek pisan ini beak. Mau ke mau ranoseun nang keos urang ieu ngong nyisakeun urang kabeh. Nyata beak segala-gala aing teh. Sia pake nganu wae ngirim ka aing henteu nyen daging henteu sia teh. Udah kumaha deui atuh sia teh. Cobaannya memang mah. Emang henteu. Atau tahun kali lebaran masih. Teu gablek duit ai sia. Hari bahasa sia ngomong ke buka duit. Irah gablek na sia. Aing teh ieu ku bantu sisi teh liur aing mah. Baju modal kamari. Heeh. Sia sampai 75-an. Liur bukan nama aneh. Salaki usahana kitu patut kitunya kudu bisa jang dahar korek-korek cok aing teh. Bae kita disyukuri we tuh. Jagong cantai aing mah. Coba tuh nggantung kan aing ge. Heeh, nih ngadoan mahal we gitu. Aya ngadaguan mahal ieu mah anu hayang mah di eta langsung dipecel ayeuna tuh da kumaha tinggal. Montong ieu mending ke daguan mahal ya. Sing ngaboro buat imah aing tinggal loba pisan atuh. Heuh bae kita maneh heula kope jual. Urang mah kieu we ngadoan mahal. 5.700 ini mah. Sia cuk saha? Kamari ya. Kamari 47. Naik mah ana mah ngawat terus naik. Henteu ing teh apal tah. Naik kamari. Urang mah mun 5.000 ge dijual ku urang mah atau Kamari 43. Terus 47 naik. Can nepi ka 5.000. 5.000 dijual ku urang. Loba oge nya maneh. Loba kebon lagi tinggal berhektar. Orang itu di pasir. Ngeunah sia mah da atuh boga warisan ti kolot loba gitu. Sedangkan aing heueuh nya. Geus anak saha teh apa asal-usulna di mana? Sia. Anak saha maneh? Nya anak indung aing atuh. Imah teu dibere warisan. Heueuh Anak kebon, anak raya warisan teu gableuh. Sama gawe teu nengah we jeung nengah.
layap saha sia si Lancek lain, Oh. lancek aing, adik-adik aing. Jadi pas indung bapak eueuh teh, aing mah teh gablek nanaon ieu. Kabagian boboko hiji. Manya sia. Heeh. Emang tuh gablek warisan, maneh mah leuheung ya boga kebon, boga sawah. Anak leu kedua. Kucu. Heuh, matakan bala leunghar tuh. Aing Anak ku acara. cuma beak Asia kabeh ku cuma. Kan dijualan. Udah sih eta mah. Kalau yang salah anu baheula, Salah arah sih eta mah da. gua mah alhamdulillah. Kebon, loba, sawah boga sapetak deui. Heeh, syukur atuh ah. Dan nu sapetak mah dijual urang teh jang modal warung. Heeh, syukur. Maneh mah da usaha tinggal kerjalan ieu. Ngeureuy yeuh, urang teh ngeureuy yeuh tamat jang jajan si kenor mah teh jajan teuing ka batur kitu urang teh. Bener. Sial asut. Tapi mancan ah. Nih mana nih pira ketuket nih tuh bisa nih ngalicik mana mah. Nih, itu bisa nih nggak sanur Nih karena kisah kodong atau nimanya jolong ngesan ai maneh. Nih, sudah borat bos sih makan gendut normal leutik awakna. Oh nih mata kan atuh peotan nih. Itu bisa tuh. Entah hijinya. Nih, normal kan kilometer wae. Batu nih saya. Beli atuh nih. Itu buka duit atuh. Ngunang coklat payungna anu butut. Nggak gede mah. Medad we jadina. Dewa ada sirap kamah. Medad. Itu saha? Oh si bencan nuring si ke bosi. Woi. Saya eta keur naon? Iya, nggak bisa tingginya. Nah, haning eta caricing nih. Bosi eta naon? Iya, coklat payung, nang main setup senur. Menta. Tong dibere ketang nih. Sia Siti nih solametan pisan nih saing. Meuli jeung hayang mah. Nih menta atuh sia nih pirasa eutik nih. Da moal matak beak. Entong ketang bos ini, entong tak ketukeun. Riwa maneh culametan nih. Meuli atuh nih. Tara dibere jajan ku indung maneh. Nih sia minta saeutik, pirage saeutik nih. Da moal matak beak atuh nih. Buru minta atuh ka dieu. Nggak ada dari Siti, atau cuma satu nih. Oh nih, meuli atuh sia teh saing pisan. Eta atuh ta, buru ka dieu kendot-endotan keur urang kabeh. Muan ieu mah nya can dibukanya Nur. Riwa maneh nih. Anggar ngarae maneh nih, pe omongan pisan Nih sia saing pisan nih koret nih, aya kuburanna sempit sia teh. Erek aing marek balik nih, mau ulin deui jeung maneh sia. Nih sia saing pisan nih. Nih riwa sia nih. Ka itu maneh mah balik. Dalekeun sia genderuwo sia jurig genderuwo sia. Nih, ayeuna Mama Abi. Jebak. Sia saing pisan nih genderuwo kutil sia nih. Oh sia bibirna jebak sia inungna jebak nih. Oh panonan teu kadeuleu. Nih, hati pisan nih. Mama Abi disebut jurig jarian nih. Sia kutil we nih. Inung urang disebut kutil sia teh nih. Sia jebak ka ditu balik Jebak. Kitu teh berena teh. Sahanya Nurnya. Oh, riweuh nih. Awas sia lamun ngalewat ka imah urang dicegat sia.
Bae we da mau ngalewat ka imah maneh. Ya, deulekeun we maneh mun ka imah urang. Riweuh. Ulah di dieu ah. Oh, mana tadi etona? Coba bisa sih di situ. Riweuh. Piramida sakitu oge. Ini deulekeun sia mah dibawa ulin ka aing. Ka sawah aing mah.